mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung duduna tarung perebut gelung. Ieu dongeng karangan Watatang teu karaosnya ayeuna nincak bagian ka-10. Para mitra kaum dangu, aduh hapunten ye. Dongeng parantos dugi kanalika Adnawi pada ngepungnya disangka culik. Margi Adnawi diparentahkeun sangkan anjeunna bisa newak si Juin, ai si Juin teh anu tarung teh kitu. Nepi ka nyiksa harita teh salah sawios balad-baladna Ki Adnawi. Kitu para wargi sadaya atuh usung esangna we samuhun. Mangga kumaha terasna dongeng harita memang pas pisan Adnawi nanyakeun teh ka adina si Juin. Adina si Juin teh ngawartoskeun di mana ayana Juin kitu, malah mah disebutkeun culik atuh puguh di karepung mah urang teraskeun. Ngadenge parentah kitu tibah omod, masyarakat di eta lembur meniteu sirikna sabedogna. Bari pating beretak di mana-mana ningker Ki Adnawi jeung sapada baturna nu harita geus dilingkung di sisi kebon anu kakara dipacul. Gilak-gilak Ki Adnawi jeung baturna tinggal yeuk samalah Ki Adnawi mah meniteu sirikna muter ngareretan jalma nu ningker. Aya kana welasna urang kalawan saurang ge eueuh nu lemor. Di antarana aya nu mau bedog, aya nu mau kampak, balincong, bahalu jeung sabangsana ti eta pikeun nyiksa jalma nu disebut culik teh. Uguh we sakedapan Ki Adnawi jeung baturna rareuwas. Baringung kumaha pipetaeun sabab dilingkung ku puluhna urang. Tapi kareuwas jeung kabingung Ki Adnawi ukur sakedapan. Harita teh para mitra sadaya. Akhirna mah boga maksud kari kumaha engke tibatan kudu serah bongkokan kitu bae mah. Tong boroning kakara ditingker sanajan waktu jojoh patutunggalan silih alapati ge can pernah bobole. Sigana kajeun ngajoprak di pakalangan tibatan bobole sacara kitu bae mah. Ayo euy kepung wakul buaya mangap euy, culik-culik teh urang tewa ku urang euy. Ceuk bah omod nitah kata tanggana ngarurug Ki Adnawi jeung sapara kancana. Kekilanan kibaraya aya naon itu teu pupuguh. Ngadon ngalingkung kieu ningker kuring sagala. Ceuk Ki Adnawi bari mencerong kana beungeut bah omod. Moncong pura-pura siga jalma balik si laing make nyebutkeun teu pupuguh sagala. Dikira ceuli dewek bonge kana sora nu jadi anak cocorowokan aya culik bari dibabari ku laing. Geus sidik si laing rek nyulik anak dewek make nanyakeun sagala. Saha nu ditah nyulikan budak ha? Ke saha nu nyulik budak saha? Alah montong nanyakeun saha deuleu. Geus sidik si laing rek nyulik anak dewek deuleu. Ye. Dewek mah rek aya tanyakeun ka budak nu bieu teh. Tapi budakna kadon lumpat bari nyebutkeun ai culik. Tema Ki Adnawi. Memangnya eta ge keur Ki Adnawi mah lain maksud rek nyulik ngan ukur nyingsieunan. Geus kitu pok anakna bah omod ngomong bari nyeklan kana leungeun. Bener kana bapak si jelema teh rek nyulik ka ujang. Asal mana nanyakeun Kang ieu Kang Jumsin. Pokna nu tadina merek nyebutkeun ngaran lancikna katelajuin. Kusabab budak terus rasa dilegotkeun ngaran Jumsin. Lain nanyakeun Jumsin, kuring mah nanyakeun Juin. Nanyakeun saha? Pangdeng teh nanyakeun si Juin. Nya Juin urang weda, tema Ki Adnawi. Aya naon perlu nanyakeun si Juin ha? Teu perlunya pokona mah kuring nanyakeun di dieu aya nu ngaran Juin kitu. Rek narewak si Juin lain teh. Dewek geus nyaho kana maksud jeung tujuan ilaing. Tangtu si lain komplotan ngaran si Suranta nu kamari kungsi jojoh patutunggalan jeung anak dewek. Tina perkara anak dewek majarkeun tukang menetan kokocoran cai kana kotakan sawah nu digarap ku si wawalak Suranta. Sok padahal manehna tukang hawak kana cai jeung tukang nyegetan galengan batur barina oge. Oh, jadi anjeun bapana si Juin. Heueuh anak dewek sia. Rek naon si laing? Hehe. Lamun bener-bener si Juin anak anjeun sina ka dieu heula, dewek hayang tepung jeung manehna. Rek garurug anak dewek sahulu si laing ha. Montong gede hate jeung hareupan budak satepak sabab si laing geus kolot deuleu. Lamun aya hate mah hayang nyaho jajal heula bapana sia. Kadongdora rajeun aya wawanen ka budak kamari sore, bari rek dihurup ku tujuan. Aya teh mah aya urang silih taker tanaga jeung dewek sia. Sok urang silih nyekel sabuk milang tatu jeung dewek. Urang silih rak-rak iga deuleu. Cek bah omod kukubuk ngajak begalan pati ka Ki Adnawi.
aya kitu na aki-aki sakepe jeung bajuna make kukubuk sagala euy. Na geus bosan hirup si lain teh atawa memang hayang ngajajal dewek, cek Ki Adnawi make seri sagala. Ngahina dumeh Bah Omod kasebut geus aki-aki. Lain dewek bosan hirup tapi geus bosan ku gangguan manusia-manusia jahat samodel si lain geuleuh. Rakyat-rakyat henteu keur tiis ceuli herang mata geuleuh. Henteu keur kaur boga bana teu boleh digangsing, teu boleh dirurun ku manusia nu teu gableg dasar di kemanusiaan. Ayeuna geus der di lemur dewek, anu nyusul anak dewek deuleu. Oh, jadi wani siling ka dewek ha? Moal pati-pati dewek adu hareupan jeung silaing lamun dewek ipis buris ya. Loba karingrang. Moal dewek mah sia. Moal ngepek jawer ngandang jarjang, heuh. Moal ngeplek jawer ngandar jangjang deuleu moal miuni hayang pabiri. Jadi kitunya. Heeh. Tega kana lara. Tong boroning sanajan lara nepi ka patina dewek moal undur satu nyang beas. Moal ngejat satu nyang beas, moal mundur sasiku moal ngejat satu nyang beas deuleu. Aing mah moal ungut kalinuan moal geda ganginan. Hayo maju sia bangsat. Teh mal Bah Omod. Bener-bener gede wawanen rek ngayonan Ki Adnawi. Nu sakitu pangawakan jangkung gede. Dor hayang nyaho ari silaing bener-bener hayang ngajajal dewek mah. Moal burung diladenan, tapi gampang ngagunakeun pakarang aya mah urang pada-pada ngadu ka kesitan. Urang lemor pada-pada lemor ngadu koko deuleu. Di mana geus ngajoprak salah saurang kakaran nu sejen ngaplus. Montong kala kabobacaan saing bangsa sia, mundur budak euy, cek Bah Omod. Siga nu geus teu sabar bari ngareret ka tatanggana nitah malunur. Na atuh ari Bah Omod nyarita kitu bari ngareret ujug-ujug sabrut Ki Adnawi miheulaan nyerang. Ngirimkeun gempuran peureub nu badag jeung keker. Dalamun segeuna mah moal henteu kana ngajungkel jumpel-jumpalit ka tukang. Ngan hadena Bah Omod teu eleh kesit, teu eleh seukeut panon bari nampe ka hareup Ki Adnawi ari kilek ngabaliekeun beungeut. Bari awak rada doyong, geblos gempuran Ki Adnawi anu mungaran ngageblos nyamos. Bareng jeung kitu Bah Omod ngarawatan pigelang leungeun Ki Adnawi, kepnet dicentok ka gigir. Solontod Ki Adnawi nyolontod, kieu peureub Bah Omod. Menibang baraan rek ngagempur sirah nu jadi lawan, nu keur nyolontod. Ngan orokaya bubuhan Ki Adnawi ge kasebut geus manjing guru, teu eleh rancing geus gentak manehna ngareundeuk, celeng luncat ka tengah. Bari suku sabelah teu antepan nojer ka gigir rek ngahanca bobokong. Ngan pareng Bah Omod mali kalawan kesit ngabanting puhu pingping. Teg krejek Ki Adnawi ngarejet. Meh-mehan rek ngedeprek. Seak peureub Bah Omod nyusul tepus di gigir rek ngahanca sirah. Hanya kal gagal sabab Ki Adnawi cukup rancing geus. Manehna ngareundeuk etu gempuran Bah Omod nyamos. Jeleng Ki Adnawi sanggeus salamet tina serangan Bah Omod mah. Tuluy ngajaul bari leungeun sabelah rek ngajambak buuk. Lep Bah Omod ngalelepkeun sirahna. Sarta kilak malik ngarawel suku Ki Adnawi. Kepnet juralit beleg. Ku waktu ieu Ki Adnawi daek teu daek rag-rag kalawan rada ngaharekeng sabab iga nyinakal kana batu. Keur kitu Bah Omod luncat muru nu jadi lawan nu keur nyarane kana tangka cau. Syak cebrod gadok Ki Adnawi disikat, kuat ngalengak terus ngajungkel nangkarak bengkang. Atuh keur tandangan anu keur ngalingkung nyaksian surak samala aya nu make totongengan sagala sabab Bah Omod aya dina kaunggulan. Tapi para mitra sakitu mah Ki Adnawi rada kawilang kuat gentak ngorejat deui. Sedang Bah Omod asa tamah garang, manehna ngabrik deui bari ngabistelkeun gempuran lempengan pisan beungeut. Sabrut kilek Ki Adnawi rikat ngadoyongkeun awak ka beulah kencang. Sabrut peureub Bah Omod nu sabelah deui nyusul tepus. Kilek Ki Adnawi ngadoyongkeun di awak. Bari suku kenca ngejat ka tukang merengan dongkona awak, sedang siku Ki Adnawi nu katuhu teu disangka baris ngabadug kana kekemplong. Bah Omod ku waktu ieu kabeunangan harita teh malah mah meningah rekang bari awak moyongkod. Taksiran siku Ki Adnawi nu asup kana kekemplong Bah Omod cukup rosa. Ari katamah-tamah waktu Bah Omod keur moyongkod teh dihanca di punukna dibanting ku pigelang leungeun kenca. Debruk Bah Omod rubuh nang kuban. Sedang Ki Adnawi tamah garang, punuk Bah Omod dienyerag satakerna. Aduh, Bah Omod ngagoak, gelegek utah getih. Geus kitu mah kaayaan tatangga Bah Omod jelung-jeleng ka tengah pakalangan. Bari maresat bedog anu maksudna rek ngahancak Ki Adnawi. Ngan orokaya batur Ki Adnawi nu genepan teu cicingeun. Manehna laluncatan bari butmet nyabetkeun bedog, kanu rek bebela pati ka Bah Omod. Tang. Bedog ti ditu ti dieu ting belentrang alabor.
jeung dua urang tatangga Bah Omod luncat bari nyebetkeun bedogna rek nutuh raga Ki Jagra. Ngan orokaya para wargi, Ki Jagra ge dina karikatanana kawilang cuku. Manehna gentak ngaredeuk bareng jeung kitu dua siku-siku kenca katuhu dipake nadah bedog ti pihak lawan. Tang tang. Nusa urang deui nyabetkeun bedog nyacar ti handap. Cileng. Juralit Ki Jagra luncat terus ngajuralit ka hareup. Celek. Napak deui kana tanu. Suruntuh saurang notong ku halu. Ki Jagra ngadoyongkeun awakna bari ngejatkeun suku nu katuhu. Solontod lawan rek notong halu teh nyolontod. Barang rek malik deui kapiheulaan manten sirana dibanting ku tungtung siku-siku. Beretaan, dobat. Nu jadi lawan Ki Jagra ngagoak. Tuluy sosolontodan siga nu salaton. Bruk rubuh sisi kamalir. Jeleng Ki Jagra luncat bari suku nu kenca teu antepan. Ngajejek tak-tak nu rek ngabongohan ka sain. Teg jari-jeg lawan ngajari-jeg. Nyaranog pisan ka Ki Kardun. Anu keur ngayonan lawan disangka ku si Kardun mah. Aya nu rek ngabongohan ti tukang. Tina kituna si Kardun malikeun bedogna ka tukang. Bres congo bedog si Kardun ambles kana beuteung. Obat. Kuak nu katiruk beuteungna ku congo bedog si Kardun ngagoak. Berbei getihna keluar masihan beuteungna bruk rubuh. Sanggeus aya kana 8 urang pihak lawan tinjarungkel. Berengbeng baturna nu sejen pada lalumpatan. Tenolih kanu cilaka. Taksiran ngerasa kateter ngayonan pihak lawan. Harita Bah Omod jeung tatangana tiluan misan. Sapada harita ari anu 5 deui mah masih keneh gegerungan. Dasar manusia teu garableg polo tibatan daek nerangkeun si Juin ngadon sosoro kojor disangka ku dewek mah bubuyut si Juin gede wawanen. Saimbang jeung kapinteranana geuning buktina mah ukur sungut we gede. Kakara ditenyerak bunuk geus tamat nyawana ceuk Ki Adnawi amekanana ngahega katara kesang ngoprot kawas nu tasmani bari asareuwas lumeh unggul taru asareueus lumeh unggul tarung maina kilanceuk rek diberi kue ka jeung batur-batur teh ceuk Ki Jagra bari nyelapkeun siku-siku kana sela-sela beueur. Wah meungeus we tong make diberi sagala ka hamur-hamur tanaga bisa ngarag-ragkeunna 8 hulu ge geus untung. Yo urang baralik euy urang ngabisi salim arep-arepeun perkara si Juin keun bae dangke moal burung aya bejana nya kitu hade yo atuh barudak urang baralik cek Ki Jagra. Geus kitu mah baralik deui teu ngareret ka urut lawan 8 urang nu keur tinjaloprak. Para mitra kaum dangu kocapkeun Batara Surya geus rek surup sumalindung kana sela-sela gunung ngaluarkeun cahayana ngakebur koneng semu beureum lir cahaya seuneu. Sora tongeret geus mimiti di sarada matak nari kana ati. Mata kelar kana rasa ngahudang rasana langsa. Rarasaan asa kalala rus ras inget kana sagala rupa nu geus kasorang. Ras inget deui kana waktu nu baris kasing hareupan naon anu baris tumiba kana diri. Mugi-mugi we kuena tongeret mitra. Tadi cenah emut kan bangsa nu parantos kalangkung. Kitu malulangkeun paninengan atuh deui samangsulna disagedengeun emut kanu paros kalangkung urang ge emut atanapi inget ka waktu-waktu nu baris datang kitu. Mudah-mudahan para wargi harita kusurupna Batara Surya pertana mangsa beurang rek kasilih ku mangsa peuting. Memang geus kitu kersana nu maha kawasa nyiptakeun alam papasangan aya beurang jeung peuting. Ieu salah sahiji kakawasaan Allah. Si horeng kaayaan mangsa alam teh teu boleh robah teu aya bedana. Jeung hirupna para insan teu bisa langgeng aya dina harekat jeung martabat nu hartina teu boleh aya parobahana. Para mitra kaum dang sakumaha nu tadi digambarkeun salah sawios tanda-tanda kakawasaan Allah nyiptakeun alam papasangan. Aya beurang rejeng peuting. Dina ayana beurang rejeng peuting parantos diatur pikeun umat manusia. Mana waktuna istirahat, mana waktuna gawe. Jadi urang ulah dur-duran teuing beurang peuting digawe para mitra nepi ka teu boga waktu keur istirahat. Tadi dia urang bisa ngatur sorangan. Ku ayana istirahat urang bisa ngumpulkeun tanaga. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Janten hartosna mah mangga atur ku nyalira. Cenah kuring mah tibalik ya istirahatna beurang. Lantaran gawena peuting mangga teh teuing nyangakeun eta mah kumaha saena bae. Kitu para wargi ngan kedah diatur, kedah aya waktuna istirahat, kedah aya waktuna gawe. Nyangakeun para mitra ka masing-masing nu parantos biasa ngatureun. Mangga urang teraskeun deui. Beuki lila cahaya Batara Surya teu pati bengras.
Akhirna los leungit ngajadikeun sabudeurna madhab jadi poe katereuy ku beleg-begna mangsa peuting. Bentang hiji dua geus mimiti kaluar ting carelak di awang-awang. Mapaesan langit anu semu buludru paul. Sora sasato anu biasa liar ti peuting geus mimiti disarada ngajadikeun sieupna mangsa peuting. Ciang-ciang jeung cari cangkas meuni peger sakapeung sorana atra, sakapeung hawar-hawar da pugu kasiri ku hilibirna angin leutik nu ngadalingling. Masyarakat di eta tempat geus pada simpe sabagian aya nu geus sarare babakuna mah kaum patani. Nu beurang atas capek barang gawe ngagara pakaian. Sabagian aya nu keur tinjerentul siga nu keur mikiran kana kaayaan diri. Contona di hiji imah aya saurang budak jajaka gawe hulang jentul bari ngahurun balung ku tulang. Sakapeung diukna ngadayag dag kawas anu ngalempengkeun bobokong, sakapeung cengkat diukna ajeng. Ngan kitu jeung kitu polahna eta budak jajaka sigana teh teu genah cicing. Geus aya kana setengah jamna ngajejentul di tengah imah, torojol saurang awewe tengah tubuh, norojol ti dapur rebarit, nanggeuy piring balas terang dieusi ku kulub ganyol, meni ngebul keneh. Sok dituna hareupeun budak jajaka tayalian anakna, bari pok nyaritakeun, nanya-tanyakeun bapana. Kujang ari si bapa tuluy ka mana? Cenah sakieu geus poek can balik keneh. Engko tadi mah nyarita anak mah teh moal lila sakadarek nguyang daun kabung ka Mang Lamsa. Cek indungna katelah ma awang. Biasa we bapa mah nu ngobrol heula mah. Komo kitu si bapa jeung Mang Lamsa sobat medok teh mah Tajudin. Bari ceg kana kulub ganyol. Tapi ditunda deui sabab panas keneh da puguh kakaranyat pisan dijait tina kastrol. Sigana tos teu aya ganyol ayeuna nya para wargi. Amis ganyol teh lah nyakrek kitu deui ieu. Terus aya dina katuan ganyol teu kedah dipelak lah naon kirang produktif pamane merak ganyol. Gentos saya kudu sanes langkung produktif. Mangga gentos langkung ngahasilkeun dijual ge semua payu ganyol mah para wargi. Nganya sekali-kalieun mah katuangan antik eta teh. Mangga para mitra sadaya gentos we lah. Melak maulah ku ganyol ino gentos ku pelak-pelak sanes nu langkung ngahasilkeun. Di mana kurang dijual nya langkung mucekil hasilna kitu mangga urang teraskeun. Harita Tajudin para mitra sadaya nyarita. Panas kene ganyol teh nikmat. Ari si Kujang kawas dongeng. Syariatna ngebul kene atukeun bae heula sinar rada tiis da moal aya nu meakeun ieu. Teh mal indungna bari gek diu. Harita teh emok cabok. Lain mah puguh Udin teh tidak tadi ngarep-ngarep si bapa. Rek naon ngarep-ngarep si bapa rek barang bere. Atuh boga rejeki maka makeun tong ka si bapa kumaha dibeulikeun kana beas jeung sambaleun. Meureun kadahar keneh ku si Kujang dibikeun ka si bapa paling-paling dibeulikeun kana bako jeung pahpirna. Ngarep-ngarep si bapa sote Linek barang bere mah tapi abi ceritaeun teh mah Tajudin budina rada alum. Aya picaritaeun naon kitu? Pok caritakeun heula ka emak gampang ka si bapa mah. Sabab si bapa mah can datang, cek indungna bari mencerong beungeut. Nyata kieu mah Udin teh mikiran diri sorangan mah dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa nya beuki ka dieu teh nambah-nambah kadorakaan we sagarupana ngahesekeun baeun jadi kolot hayang dahar ngandalkeun diladenan kudu jadi indung pakaian kalotor diseusehan kudu jadi indung galingging panas tiris dirancetan kudu jadi indung geus teu kudu dicaturkeun waktu keur leutik keneh mah pantes we sagala rek diurus ku indung ge. Kumaha indung kumaha bapa hari ayeuna mah leuleugeur atuh Udin teh moal nyarek terus-terusan we ngahesekeun jadi kolot pokona mah ka diri emak kasebut indung kilang bara Udin bisa mulangkeun cisusu mah atawa mulangkeun mulang tarima ku rejeki atuh bisa-bisa ngentengkeun kana kaberat mah ulah kepanjangan teuing Udin ngahesekeun jadi kolot meureun kumaha ge karasa karipuhan ngurus nu jadi anak ti barang Udin dilahirkeun nepi ka ayeuna kasebut geus dewasa. Umur Udin geus 20 tahun leuwih cek Tajudin siga nu ngebrehkeun ka nyaa jeung ngaraskeun kanu jadi indung bari dina nyaritana semu ngageuri sirahna melenguh puguh karasa mah Ujang keur nyusu keneh teu kaur indung rek tibra sare geus dengek ceurik hayang nyusu hareng saeutik kurang sare balas ngeyong-ngeyong hideep teu sirikna ditatap diusap ditiupan lain bobohongan boga dahareun sahuap sakopeun cek paribasana kajeun teu indung anak kaparaban geges ato tong boroning ku emak karasa ripuh karasa capek ngurus anak teh sanajan ku batur ge apan nu geus ngalaman boga anak mah sarua heuh ari kitu kunaon atuh kakaraeun teuing Ujang make nyarita kitu sagala
maka nyebutkeun peperiheun keur leutik sagala ngahesekeunna sagala ngagawekeun kana jadi indung aya naon meuni heran mama cek indungna Tajudin semunu deudeuhna keur kanu jadi harita maawang kacidanya ahna pisan kanu jadi anak karena ge kolot kanya kolot mah taya wates wangeunna kitu kanya kolot kanu jadi anak mah teus teu aya watesna para wargi sadaya mangga urang teraskeun harita Tajudin nyarita nya tak kieu mah udin teh da ayeuna mah geus dewasa geus meujeunna ngurangan kana kacape jeung karipuh jadi kolot ulah segala rupa nganalkeun kolot bae jelasna mah hayang diajar we mah cakal hirup leuletikan yang diajar hirup leuletikan kumaha nu dimaksud ku ujang teh tanya indungna can ngartieun lamun hade dijelaskeun mah geus hayang boga pamajikan mah ngarahaya nu ngabulaan ulah segala rupa nganalkeun jadi indung bae teh mah Tajudin terang-terangan geus aya niat hayang rumah tangga nya ari si kujang nyarita sok tara dipikir heula na dikira enteng ari boga pamajikan teh ya kujang kasebut boga pamajikan teh teu cukup bungaran ku kawin bae teu cukup ku bogoh pada bogoh tapi kudu kasartaan ku kamampuhan ngabayuan nu jadi pamajikan kahiji kudu diparaban atawa dirisikoan kadua kudu dipakean katilu kudu diimahan lamun kasartaan boga milik gede kaopatna kudu geus mampu dina ngapi ngajaringna nu jadi pamajikan kudu bisa mawa kana jalan nu baris beres roes rumah tangga sedang hidup rek bisa kumaha nyumpona nu disebut kumabieu sorangan ge masih kena dicukupan kudu jadi kolot sabab hidup can boga pakasaban anu matuh rajin ge sok bubuluh macu tara salalawasna gumantung kana usum makaya ari geus beres makaya mah ngaligeuh we samodel ayeuna geuning nya geus cukup atuh mah udin boga pamajikan teh sabab cek abah ge baheula geus dewasa udin teh nya ari geus dewasa teh mah cek saha ujang leutik keneh ngan rek boga pamajikan teh teu cukup lumeh ku geus dewasa saha awewena nu daek dikawin ku bari jeung teu dibayuan tong boroning deui batur mage ku bapa hidup ari saukur dipihukum mah bari teu dahar teu make keheulaan kajian malerengohan we puguh deui bari boburu ngaramet atawa tanur kayak di mana ujang geus boga pakasaban boh kuli boh dagang nu kasebut gede leutikna mah geus boga penghasilan tadi dinya kakara mikir-mikir hayang boga pamajikan atawa rumah tangga da kumaha ge moal dihalang-halang moal dijurung-jurung gumantung kana pikiran sorangan kitu ayeuna mah keun we heula ujang ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan kecek mage di mana geus boga pakasaban bari pake sorangan geus cukup rangkepan kalawan geus boga pikeun ngabayuan sapopoe teu naon-naon cenah hidup keukeuh peuteukeuh maksa hayang boga pamajikan ayeuna-ayeuna teu naon-naon ari geus teu beunang dihalangan ku kolot mah kadar keur ipekah kitu kumaha engke we piraku bapa hidup teu bisa mangikhtiarkeun keur saipekaheun mah ngan kumaha pikarepeun hidup sanggeusna salamet kawin da moal nya kasebut geus rumah tangga ari kaperluan sapopoe ti kolot keneh kapan ceuk ujang ge hayang ulah ngaripukeun salalawasna kanu jadi kolot lain temal indungna teu leupas tina kanya geus gawes kawin kitu kumang kewe tuh mah da piraku udin ge teu boga pakasaban atawa milik geuning batur ge nu samemeh boga pakasaban geus kawin teu burung bisa ngawangun rumah tangga bisa dahar jeung pamajikanana cek Tajudin si janu beunang teu beunang dipona geus kitu majep indungna jempe si janu hoream ngomong deui sabab anakna keukeuh peuteukeuh boga pamadegan hayang boga pamajikan kitu di Tajudin ngabetem bari sirahna malenguh heuleut sawatara menit guru tak datang saurang lalaki tayalian bapana Tajudin katelah Mang Dinta kakara balik tas nguyang daun kawung ti sobatna geuning carung geuli keneh teh disangka ku abah mah geus harees poro abah teh rek amak rume panto teu ditulakan ceuk Mang Dinta bari nulakan panto guprak nu daun kawung sabeungkeut gigireun Tajudin geus hare naon tita tadi ngan ngarep-ngarep abahna janji moal lila ngadon ngalolopna terus ka mana atuh ceuk biawang bari tangga teh terus ka mamana di ditu we ngadon ngawarangkung jeung Kilamsa hari kata mata-mata sama patahan anak nah babakuna mah temal Mang Dinta gek diuk ngareneng jeung Tajudin
Naku naon make mabatahan anak di lamsa segala. Oh, di papatahan sotenan lain boga kelakuan teu bener. Ngan di papatahan tina urusan nyarita. Ogo kasebut urang Sunda mah, tapi basa-basa loba pahili. Basa keur sorangan dilarapkeun ka batur. Basa keur ka batur dilarapkeun ka sorangan. Contona we tadi abah nyarita nawaranda harpokna teh. Mang bili bade hoyong nedama. Mang awe cenah ngabantuan ieu ngabantun punya lira kitu. Kapan basa neda jeung ngabantun teh keur sorangan. Kuluna mah kabatur mah tuang, kabatur mah nyanak gitu. Oh, abah mah badan sotenan lain kuminter ngan karunya we ka manehna. Bisa aya nu nyeungsirikeun. Saja batik kitu, abah mah hitung-hitung milu ngamumule basa ku basa sorangan. Sababasa Sunda teh rek usaha deui di bebenerna. Rek usaha deui di mungulena alin ku urang Sunda keneh. Ini aya kulub ganyol di mana-mana. Aduh, meni ieu meni kakara manggih ganyol deui ieu. Cek Mang Dinta tuluy ngalegot kana kulub ganyol. Para mitra sadaya, harita maawang tuluy nyarita. Tadi pamernya emoh aya genep siki nya bieu bada magrib dikurubkeun kana kastrol. Nah, itu dianjep poe kujang aya rejeki lain dihampul kayaknya. Cek Mang Dinta bari harita ngalaan hiji tuluy dipesek belewak di dahar menicat samuilan. Bangun anu ngeunah suruput nguyup cai tina bekong anu geus ngalang di sisi bilik anu bari ngareret ku juru panon kata Judin. Ari si kujang kunaon merengut wae wareg teuing ngopi ganyol euy. Mang Dinta nyarita rada ngabanyolan kana jadi anak. Lain wareg teuing ngopi ganyol da manehna macan noel acan. Nya kunaon atuh ngahuleng kawas lain murid jawara we make jeung hulang-huleng semun wae bakasieun. Pilaku anak abah ti leutik muhit pangarti kana bela diri. Ulin buhun make jeung loba karingrang onaman mah. Asa jauh tina semu anggang tina rupa. Mangkaning ti Eyang Haji Ahmad jeung ti Wajumarta geus meunang panggembleng ilmu samalah jadi pamujian pisan. Dina rijig masagi, dina jurus cuku. Bo jurus atawa gerak naon pamonyet bisa. Geras juruga jurus na bogo nagog cenah geus nyangking jabak kitu awak seseg pargel penek nama eueuh cawadeunana si kujang mah tuh. Cek Mang Dinta nemongkeun kareueus kanu jadi anak geus nyangking pangarti. Bume eta bieu ka kuring ku kuring teu omongan ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan. Sabab boga pamajikan teh lain bantrak-bantrakeun anu can boga pakasaban mah. Kuring mah nyarek sotenan ku waktu ieu satungtung si kujang can boga pakasaban atawa can boga gawe. Engke mah geus boga pakasaban moal dihalangan pek bae. Rek boga pamajikan mah da sakuduna lalaki mah kudu boga pamajikan. Awewe kudu boga salaki tak kitu. Moal hade kasebut boga pamajikan rek di parawana di parak onaman mah. Leung lamun teu buru-buru boga anak. Kumaha kawin kakara sataun 2 tahun geus boga anak. Kapan beuki namahan kasusah teh? Cek Biawang ngajelaskeun ka salakina. Lajeng sanyana ku abah ge karasa kujang. Tong boroning can boga pacabakan. Heueuh, cacak geus boga pacabakan oge bari boga anak ngan hiji-hijina. Nyar sahuap sakopeun jeung meuni asareng hapranju. Komo waktu si kujang keur leutik keneh mah. Usaha meuni teu sirikna ti hotat aya paribasa. Sirah dijieun suku, suku dijieun sirah teh. Teu mikirkeun ka poe ka ibun. Ini subuh datang poe, lain bobohongan. Nyata ngingetkeun boga ibadaheun nyatana anak jeung pamajikan kitu. Ai perkawis pakasaban mah kumaha engke we tu abah piraku jelema hirup teu boga pakasaban. Pokona mah urang daek ikhtiar. Lamun cicing wae tangtu moal boga rejeki, tema Tajudin. Harita tujuanna mah tetep nolak kana panyarekna nu jadi kol. Hanya kal waktosna sae.